Palindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu dilaknat. Kalayanya batas maning pangeran nu kagungan sifat maha murah sifat maha asih. Tuluy catur nu kapungkur negara carita jaman baheula. Amunah rakti bihari dugi ka kiwai. Pinterna para pujangga baheula ngareka sastra jeung wasa. Pinangkitna para wali-wali pangarti jeung siri. Anu didasaran ku budaya diuyupkeun jeung agama sang kantong pakiai. Laki daya kang tuturuning catur bobokaning sinarita. Kacarios ieu kumari pistesa kana bro. Yastra jingga nuju geringang tumarang layu. Anu mampah yastra jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bunga mawar harum semerbak dijual ke pasar minggu. Terdengar salam namun tak kompak, hatiku menjadi ragu. Yang kompak dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah naga. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Ikan hiu makan timah. I love you Pondok Pesantren Al Istiqomah. Ikan hiu makan labu. I love you segar dingin SDC 1000. Ikan hiu makan hui bolet. Eta ikan hiu hitut deureun-deureun. Yang ada paribasa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sudah cinta suka ditinggalin biasanya. Perkenalan heula jeung mainnya we teu arapa urang dieu dewek tepan artis. Artis sinetron. Sinetron. Hah? Sinetron. Sumun sinetron. 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 Si Udin. Pandewek teh deuleuy kieu-kieu ge artis RCTP baheula teh. SCTI maksudnya. Naon? Kami RCTI. Tah eta RCTI maksudnya. Nya atawa SCTengkep daek mah. Tapi biasa sok tampil di MNC TV daek mah. Di Trans 7 masya baheula maya OPJ Opera Panjanda eta. Jang perkenalkan nama saya biasa disebut Aldebaran. Bisita apa dewek teh Mas Al. Apa Mas Al? Eta sunatan Mas Al geuning saya. Salakina si Andin deh. Keur kekero si Andin mah. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas
alhamdulillahnya urang biasa tepang sareng urang dieu sareng ieu santriawan santriawati nostalgia baheula dadewek teh kungsi masantren baheula masantren dewek masantren kilat dewek mah baheula lumayan we saminggu deuleu nya lain naon batur mah geuningan masantren teh pinter qiraat mantep pinter nahu sorof tah cepoy pinter ngaliwat dewek lalawaran deui liwat dewek mah spesial batur mah kerakna teh dihandap ngaliwat teh ai dewek mah sapaan sih jadi kerak kabeh hari dewek mah masantren tapi pagawean kalakah ieu deuleuy pan ai ustad dewek teh boga ieu boga gedang pagawean teh eta we mau kan gedang nu ustad dewek teh dan diberi bakal gua pasemar baheula teh ari pas kitu teh eta ustad meureun kesel gedangna dipaokan bae ku dewek tiap asyak dipau ku dewek tapi kanulisan eta mah dihandapkeun takal gedang teh apaleun dewek tulisanana teh kade kanu mau gedang sanaos Pak Ustad teu terang tapi Allah Maha Uningan simpan we dihandapkeun gedang takal gedang wah dewek katanya obong bangor baheula mah da aya teleh-geleng atuh maca eta ningali eta teh kalaka seuri bari tulisanna handapna ku dewek teh dibales muhun Pak Ustad Allah mah Maha Uningan ngan Allah mah tara comel sae alhamdulillah leuyang dikaluarkeun dewek teh lain yang alhamdulillah dewek teh dari bulan-bulan kamari mah ngariung kieu teh teu bisa deuleuy alatan corona deuleuy apal corona kokorobek dina calana unggal kaditu ka dieu teh angger we kudu mematuhi prokocot kesehatan tah eta prokocot prosotkeun malahan bulan-bulan kamari mah keung deuleuy wah ambulan teh di mana-mana deuleuy malahan kamari mah aya sia ambulan teh di gudang-gudang polisi mayitna nangke di tukang orang teuing tapi urang mah kudu bersyukurnya diberi kesehatan diberi kesempatan bikin hirup diberi panggih deui jeung bulan Ramadan ya alhamdulillah deuleuh sedih puasa ayeuna mah tapi sedih deuleuy dewek batur mah geuningan rek puasa teh heueuh naon teh zaroh heula ka makam mitoha ai dewek puasa ayeuna mah teu jaroh deuleuy ka makam mitoha da mitoha nah hirup keneh deuleuy deuleuy jang alhamdulillahnya dewek alhamdulillah puasa ayeuna mah lancar deuleuy kerek bata 13 poe dewek teh kali teh atuh sanjiji aca dong la ilaha illallah lain naon deuleuy tahun ayeuna mah teu PPKM alhamdulillah teh apa selain PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat jadi kegiatan masyarakat dibatasi sosial dibatasi usaha dibatasi ai dewek mah deuleuy jigana aturan eta teh cocok jeung dewek mah siapa lamun dewek mah lamun teu indit gawe teh teu dahar mata PPKM na dewek mah diganti PPKM PHP-keun pamajikan kami toha dewek lumayan mirip beas leuy eta cek dewek PPKM na tapi beda deui PPKM teh hartina sareng sawur Pak Ustad Agus nemen ceramah PPKM na hartina beda teh PPKM perbanyak pergi ke masjid jadi lamun urang corona loba teh urang lobakeun ka masjid sering ke masjid ngecas teh guys ulah kudu mah salat zikir tadarus di masjid banyak tapi beda deui PPKM teh hartina cek pemuda tersakiti PPKM pernah perhatian kemudian menghilang
Di ghosting. Pokoknya marungkan Siti. Aduh. Lumadak aja. Tapi di dia lancar puasana lancar. Masih kena sahur. Kudu hari puasa teh. Urang teh kudu puasa. Sabab ngarah naon cing puasa teh? Ngarah la'alakum tatakun, ngarah takwa urang teh. Ye, bieu we dewek mah ngadekeun urusan Agus bicarama. Guru dewek teh. Lalawara teuing. Ai dewek mah baheulana guru ka uje diongkoh. Lain ujang jeding aya. Urang puasa teh ulah eleh urang ku santo. Santo ge puasa hileun. Hileun teh puasa hileun. Ye hileun mah puasana leuwih-leuwih ti manusia. Lalawara teuing hileun puasa teu dahar teu nginum ngabuleun maneh dina kepongpon 40 poe 40 peuting. Anu antukna saenggeus ladang tina puasa eta hileun anu tadina pikageuleuheun. Mata kararate tapi hileun puasa 40 poe 40 peuting teu dahar teu nginum dina kepongpong nu antukna robah jadi kupu-kupu. Tinggal hileun teh jadi kupu-kupu jadi indah. Dan orang teuing leuna ari urang sabulan camplong urang puasa menang naon urang puasa menang eta we menang naon baju alus menang eta hiduman gitu. Ulah urang teh kudu bebenangan puasa teh sabulan camplong urang puasa tingali dina hileun tina pikageuleuheun dirobah jadi kupu-kupu jadi pikara sepeun tak urang kayak gitu atuh anu tadina urang pikageuleuheun anu tadina syirik hidik jaya kaniaya iren palastre dudupak rumpak kupat simuat utut kasiran pedit mereka hese robah urang sanggeus puasa mah sabulan camplong puasa Ramadan urang kudu robah tina nyaahan tina naon jadi nyaahan jadi dedeuhan jadi asihan ulas asihnya kembali ke fitrahna manusia ulasan asihan jeung nyaahan. Naon teh? Ngadoblog aing mun can biasa jantung urang aing. Ya. Lain naon eta si dawal sia ka diheula mending ge. Hujan euy. Geun bae barokahnya masih bertahan hujan kene. Moal tunduk, moal capek, yo sepot capek, ponarannya sekalian dapat kerja. Tidak wala tidak dia, my brother, my sister, my uncle, my muna, my saro, my hagucing. Tadi ada wala deh. Lah hujan-hujan dia bangunna euy ngabuburit bari ngopi artinya. Gara negara itu batal sih puasa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tak libra Ramadan tiba. Aing hees wae Ramadan teh. Barengan ku tiris ieu mangeunah hees wae. Teu karas teh gampang ti we. Ya. Digarawan ku Kang Cepot ka itu heula mah. Geuning aya Mang Emot. Masih kene kana nyimal. Ieu keur alih profesi atau kana jadi paraji kayaknya. Angga di kantor. Geuning Mang Emot. Masih kene bumi tadi Bandung pinter ngalih atuh neraka jahanam masih di kantor bas kirain gak ada besti hey besti aduh lemas kenapa lemas gak diingetin sahur sama ayam jager daulah alhamdulillah akan
kuring teh bieu teh tahajud mending diganggu banyak tahajud berang sih teh wayah kieu tahajud udah penting mah sieun jabat tiris mending ayeuna Bopea we naplok di mana ieu teh keur barusuh deui kuring teh tadi teu bisa ieu ningali barusuh da ai barusuh matakan gaul jeung dewek ai barusuh lamun puasa urang barusuh lamun buka jeung sahur minum SDC 1000 marah teu barusuh tepuk tangan kangge SDC 1000 dalam orang teh guru itu si Nini karunya tepuk tangan tarik deui Ramona racleng geus ulah karunya Lumacan teh oke, eta teh kade tiap buka teh minum SDC 1000, namun sahur minum SDC 1000. Jabani aya varian anyar aya nama rasa orange, jeung jeruk nipis. Lain kabeuti maneh teh. Nah, kuring mah geus ieu geus paham nya, pang-pang nama irung manyangan tuluy gitu kan. Tapi engke ku abdi cobian SDC 1000 sugan we damang insyaallah geura euy eta mah urang mah ikhtiar mah kudu ari akang kunaon sih mending ngagaroan teh meni asa teu beja-beja kadieun teh ye dawala lalawara teh urang teh ieu di dieu alhamdulillah di dieu mah generasi wah loba kene generasi urang teh di dieu mah tingali pemuda rek saroleh mudah-mudahan jadi penerus urang mah keungeun generasi ke berikutnya euy di dieu gudangna apa aya paribasa young today is leader tomorrow pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang tepuk tangan kangge santriwati luar biasanya akanya lain naon atau pergaulan anak ayeuna mah geuningannya komo ayeuna mah pergaulan jeung sosmidah ye air sosmed ya teh dina Instagram loba deui Instagram beureun ye eta teh bahasa Arab bawala kan aya babna babu sosmidati bab tentang sosial media Sosmidatu sab'atu aksam di sosial media itu ada 7 bagian. Al-Facebookoh pertama Facebook, wal TikTokun kedua TikTok, wal Instagram ketiga Instagram, wal WhatsApp keempat WhatsApp, wal lainu kelima lain, wal patatu keenam pet, summa tawatur ketujuh Twitter. Tapi catat wa kullu minhuna yahtaju ilal kuwati, tapi catat semuanya memerlukan kuota. Masa aya nama kebutuhan dunia teh pertama baheula mah harta tahta wanita, aya nama namahan harta tahta wanita kuota lajada jeung Tokopedia. Karena kabeh-kabeh wah akama bisa bahasa Arabnya dewek malalawara teuing jeung Pak Ustad naon teh euy ngahiung gitu enang gitu syarata ieu imsak gitu banyak imsak lain bieu mah deui bade geus eta adan azan asar da asar adan magrib ai meuleut hampir-hampiran ja Numatak daw kita dewek pa dulu daula naon huri mah dewek ieu kumaha bahasa Arab jago bisa gitu bisa dasar-dasar wae mah kumacikan huwa huma hu hiya huma huna anta antuma antum anti antuma adana kita nya ada bersihin aing lah teguak getek irung bisa kumaha beda-beda huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna kana naon teh isim domir ieu kuring kitanya masmukal karim ismi cepot min aina anta ana bintu maritis hai fahalu alhamdulillah ana bi hoyib toyib naon toyib lagu dangdut eta mah bang toyib atuh malahan aya anu bahasa Arab teh mikirna tina alif lam
ciri eta ciri isim deh. Sapi betina bakoro gajah fil lapangan gede alun buah-buahan puket beda dari buah naburu lungkun karep sing era sedeh loba santri palinter bahasa Arabna cing bahasa Inggris bisa tak bahasa Inggris jangan ditanya sok cikan dewek bahasa Inggris mah jago malahan kunci lagi boga kunci Inggris sama mereka si kurang tes dia loba pemuda-pemudi ladies and gentlemen anu geulis hakan permi selamat pagi good morning selamat malam good night selamat tinggal goodbye selamat mandi goodbye saya pun jadi dulu bahasa Inggris nah buku biru blue buku biru blue buku biru asup kana sumur blubuk bahasa Inggris nah jalan walk berjalan berwalk makanya saya berwalk ayo jalan walk kan berwalk berhenti can jalan can walk jalan arusuh wakekot bahasa Arab di mana teh bahasa Inggris di mana teh bahasa Inggris kubun bahasa Cina nah Cina bisa Cina kumaha cika bahasa Cina na budak pegang cacingan bahasa Cina na tong kama mana tong jiling cincang lamun main kalaci cingku aing centang 1.000 seceng 5.000 goceng duit tak kurang kacoceng cik ngalaku Cina bisa ngalaku Cina cik Vai cici yang hoci Vito vai cici yang langsung Vai cici yang langsung Vito vai cici yang seeng asa warau eta teh naon judulna aya nahur cai Allahu Akbar cing balik atuh aka naon ieu teh deuleu urang teh salian di pesantren Al Istiqomah urang teh aya pendengar-pendengar ge sadayana nya di rumahna masing-masing wilujeng ngadangukeunnya mudah-mudahan asing sararehat selalu sadayana nya ya kita di radio Galuh ya radio Galuh 89.5 nya FM penyiar baheula ge penyiar iya we kuntu aing di rumah nah ai aka kunaon sih kunaon kalkah ceurik kala ai puasa ceurik batal teu nya henteu atuh ai ceurik mah alhamdulillah tuh nah ari aka ceurik kunaon lain kamari mah dewek ceurik teh ieu kada harus seblak kada deui atuh mata belakung teh mah ai aka ayeuna kunaon ceurik kunaon putus cinta ayeuna putus cinta ku saha ku mimin dewek teh ai putus cintanya mah biasa yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta ai aka putus kunaon teu kira beda keyakinan teu meunang ari beda agama mah lain beda agama beda keyakinan dewek yakin ka manehna manehna teu yakin ka dewek teu bogoheun sama teh hanya dia hai nada anak tina we kana se anu sih banyak aya nada we se sing balik atuh
tuh nadana tina B kana H itu BH bentuk sehingga ini ada BH hanya dia Yadi hanya Yadi jadi Yadi saja cara halus hanya dia yang ada di antara jantung hati tempat meminta tempat memanja tempat curahan hati yang damai berat rumah saja bos penbayar atau hari karek sakali mah aya eta urang mana mimin teh lain naon eta sih baheula teh pasantren budak pasantren teh malahan dewek nyuratanana oge make ieu aing mah make ilmu naon ilmu tajwid kumaha nyuratan kumaha ukti. Ketika aku melihatmu, hati ini bagaikan kol-kolah kubro, terpantul-pantul dengan keras. Ku coba mendekatimu, namun diri ini bagaikan sakta, diam tanpa helaan napas. Ingin rasanya kuungkapkan rasa cintaku padamu bagaikan izhar, jelas bukan seperti ihfaq yang tersamarkan. Walaupun aku di matamu bagaikan idgham bila guna, ada tapi dianggap tiada. Tapi yakinlah cintaku kepadamu bagaikan mad lazim yang paling panjang di antara yang lainnya. Tilu minggu dah yang ngapalkan nanti. Gak sing sabar atau akah sing sabar. Ari karek sakali sing sabar. Lain sakali anjeun teh ulang deui kasalahan nu sami meunina teuing nyanyari tega-tegana anjeun teh ngumar-ngumar dosa daya puas-puas lu hariku sing sabar akane lain sabaraneun lain dagoaneun asa buntut temangih jalan keur saya masaka nyaon sing ridho kana titis tulis di Allah Subhanahu wa taala sing ridho saha nu ridho eta ridho wakeun tempelo bawa diri berpuasanya galungan teh namun terpuasa digengkek kerja baik aing ngambek mangan sing sabar atuh akang kami nabi nanti pas nu eueuh deui tingali atuh di dieu ge seueur santriwati penyiar ge seueur uhti di dieu wah sementara baraleng da wala euy dewek ge harita geus boga anak atoh geus boga ganti nama sarua teu balik euy anak atoh aing teh abdi duka bogoh anyar bawa eleh putih payu jantung agemu ayeuna rada pendek nu balik desaka gening saruan desa sabalah tua bulan dina foto geulis pisan nyatana jarawatan jasa editan geulisna teh di edit nya filter IG ke hari itu sahat kali bola saha ka dieu teh Ustaz Agus gitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lain seserian. Waalaikumsalam. Geningan aya AA. Geuning ada Mang Copet. Sehat Mang Cepot. Alhamdulillah ari AA sehat. Alhamdulillah. Pasantren maju. Alhamdulillah. Istri sehat. Alhamdulillah. Pinjam duit. Astagfirullah. Sudah. Alhamdulillah. Hari ieu teh Aagim, sanes abdi mah saha AA boxer. Juga teh Aagim. Sehat ada Mang Nawala. Kunaon ieu teh AA teh bieu teh keur tadarus, bieu teh aya anu ceurik saha. Iya si Cepot cenah putus cinta. Eta ceurik. Atuh ai putus cinta mah ulah ceurik. Ai lalaki mah kudu tegar, kudu kuat, kudu jadi jalma sukses karena di balik cowok yang sukses ada mantan yang menyesal. Malahan orang kudu nama hijrah, tina goreng jadi hate, lamun urang geus hijrah ke bilang ke mantan, dir mantan, maafkan aku yang dulu aku edan, sekarang aku adal. Dulu aku judi, sekarang ahli ngaji. Dulu haram jadah, sekarang di atas sajadah. Dulu kalau ada wanita mengikat, kan kubawa ke Alfamart dan kuberi dia coklat. Tapi sekarang kalau ada akhwat mengikat, kan kubawa ke jalan syariat, asal jangan lebih dari 4. Semua akan cie-cie pada waktunya. Tong curi kurang loba keneh awewe loba keneh kan sade lamun milih pi aweweun kudu ditingali bebet bibit bobotna ulah ditingali geulisna hungkul ulah ditingali pahenolna hungkul ulah ditingali hartana hungkul tapi tingali mah dampal sukulna bisi romeheun lain bisi kengkeungeun lain bisi naon bisi teu napakana tangeuh tapi kawin berarti kuntir. Kumaha atuh awi umbarna aya umbar hate mah geus ulah ceurik aya 5 perkarana masuk aya laguna eta naon teh opaknya opi aya anu eta geuningan obat hati abadi perkarana eta tah kelanya Mang Cepot jadi baking soda baking vokal bener semua anu lire tangke Mang Cepot jeung Mang Dawala lire ke atos lire langsungnya nyandung nyanyi gitu. Ya sadayana nya sudah ini ayah terakhir sudah ini ayah arek nyanyi diwe ketika subuh ini diwe kebalik awe sorangan lagu jagalah hati lain eta beda deui jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati mojang priana dirasukan kabayana dan lihat ayana dan dosa sederhana mojang
masa kita. Assalamualaikum. Lah, bareng ngagali sumur kana. Astagfirullah. Cager aka, wah bener cager kakak bekil lieur we da urang euy. Aduh Gusti rumah aku. Ai itu saha tinggal ka dieu deui. Waduh aya deui ka dieu saha deui. Teuing eta preman gitu. Batur sahur milo sahur batur luka milo luka dipoting batur puasa maneka dahar samang batur sahur milo sahur batur luka milo luka diberang batur puasa maneka Burang-burang mabuk heuh kaera ampura bro. Saha maneh bisi apa uing ujang kenteng bro. Bisi apa anu nyekal di dieu teh. Di mana ieu? Ya anu nyekal Bunisari teh ya. Macam-macam dituar wae ngasina. Kieu-kieu teh jelema kuat aing teh. Kamari digulung ku 10 jelema. Kuat Namru bos. Teu puasa maneh? Teu puasa. Aduh eta kimari Gusti Maha Agung. Naon teh mah naon? Ieu bisi teu apal topi miring bos. Dioplos mah teu asik bro. Dioplos make naon? Make tauco jeung ti ocing bro. Alhamdulillah nyereng kana irung bos. Aduh. Lain maneh teu era. Ieu mabok teh diharamkeun ku agama, dilarang ku nagara, mata karuksa kana awak teh. Masalah buat dengekeun anu masalah mah ya dewek mah minum sorangan, botol meuli sorangan, lieur sorangan, utah sorangan, ngajoprak ku sorangan. Aduh nu bahaya mah nu dina luhur anu mabok kakayaan, anu mabok jabatan, anu mabok kadudukan rakyat anu luhur. Teu sieun ku Bapak RW, teu sieun. Teu sieun ku polisi, teu sieun. Ku tentara teu sieun, teu sieun. Sieunna kunaon? Lamun ku hileud sieun aing. Ieu teh budaya jahiliyah keur zaman Rasul geus aya nu kieu teh. Mata nu diberantas ku Rasul teh panu kieu, meminum minuman keras, minuman homer kan kieu. Aing maneh kunaon hei? Ya, Pak Haji, kunaon maneh mabok? Ampuna, boy. Urang mabok teh. Jemlek mabok teh uing diusir ku pamajikan. Nah diusir ngajualan wae beas. Lihat teh ku budak teu di aku bapak. Nah teu di aku bapak teu boga budak mah. Kunaon deui? Masalah jeung keluarga. Kunaon jeung mitoha masalah. Nah masalah kunaon teh jeung mitoha? Mitoha keur helai ku aing ditemok sumutna. Atuh heueuh nya ku beda-beda deui. Hampura nya urang miheulaan urang mah teu puasa rek teu buka. Buka wios, buka dikit. Aya josan sing kompak atuh sandayana. Buka dikit. Aduh si Ece, gini aja. Buka dikit. Aduh, hatur nuhun parantos kersa di warang bulu-bulu. Buka heula, bro. Aya kena waktuna. Wah, ieu soda tingali ampul-ampulan.
api nah api raya sonan itu bisa diajak acting tak Kang Darman atau di bawah deh si Cebot macam bisa diajak acting atau era ke Parudi ayah teh Mas Koko macam cing balik atuh buka sekali deh acting api na ya sotaan wala eta sodana pula-pula tapi kaluhur waduh tinggal di kaluhur ayo sia lolong bro sonang temennya bohong bulan puasa ya neraka aing bingung mabok mah serba salahnya antep hampuraeun eno malah sadayana punten nya ulah kabinta bismillahirrahmanirrahim banyak ayam mabok macam bismillah teh marah barokah ngomong bulan suci Ramadan sih teh kemudian haram anggar naon sih teh sedih euy nah sedih kerek nyadar banget maneh jika nama aing uleungit ngawek bareng punten Kang Darma ya aduh mayunan naon deui nya teh pura bos pambejakeun ka pamajikan naon bisi wing mawat keur mabok naon imah tong dijual nah apa ngontrak ini imah kontrakan dijual di teh bong mabok telah bro hapunten nya santri hapunten ya alah oh itu melatih kaki kali waduh melatih kaki waduh yang tinggal antol karena tanah waduh Allahu Akbar dah kesini lah dipakai jadi bohong gitu ya kamu bau neon bau sungun bau ala konyol bro Allah subhanallah tinggali bintang singkarti di langit mana bintang gitu suka teh bintang naon cileuh bro aduh benar nih doger bro aya laguna jarang goyang jeung jarang nabuh jam lawan eta ayana ulah depo wae coba depo wae ulah mabok wae bisi angket di mere ulah depo wae sirahna mutar teuing teh ya yang tinggal ada Gusti kunaon Imam Mas Abi teu ayaan sirahna tinggal dibalik Bang benerkeun atuh bro ya mah ari benerkeun sirah teu bisa indah pun aing ka jelas ya mah di rambut dia orang paling teh pelengkuk naon salah malikeun aya sorry tarik bro siapa tinggal sirah aing kamana belengkuk alah sia tarik teuing kamana sirah aing siapa aing ngangan sirah teu bisa tempat aing lipas ya alah sirah aing kamana ya Allah ya Rabbi anu mangihan sirah abdi daripada gopek wae oh iya geuningan suka teh kamana sia teh belengkuk aduh apuntan dia kalau kan itu aduh ya Rabbi usaha tidak kira kumaha teh eta salah balik teh ngaranna
minum mabuk bebas bro. Ayo assalamualaikum. Naudzubillah cuma naudzubillah. Dah kemata kurang ke rumah santren begitu karena kejauhan begitu. Mudah-mudahan ini menjadi penerus bangsanya. Santriawan santriawati mudah-mudahan sing aristiqomahnya. Ujang beri sakitu anu kapihaturnya sisimpring sabaraha kaca mudah-mudahan sadayana sing sarehat arageun milik paranjang yuswana nya permio sanes teu sono pamita sanes pesenan malamana urang tiasa patembang deui hidup SDC 1000 maju terus SDC 1000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.